cak Allah hadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nu geraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tadarus datang si Hidir datang adi jero bae assalamualaikum salam sae kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya bulan umpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran kata ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati ku gubernur ku presiden bejakeun ki Balam tati geus leuh kitu besi aya kiai anu dedeketan jeung Golkar bejakeun tah dongeng Balam bin Ba'uro Muhammad Pakto Susil Kososo bejakeun ulah mentang-mentang maneh nama kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan sapira ka kiai ada kita mah sapira tapi dah lagi Balam bin Ba'uro mah jadi waliun min auliyaillah ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber tapi nyana aku diberi hadiah ku raja hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya berat kadinya poho ka aing sing hade bejakeun tak bejakeun ka Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing mah jadi peti lukuat sarua bae aing mah jadi PKB aya akur aduh cek kiai aing mah minggu hareup moal ngaji ka sanuni tah ku ari geus saroplok kiai mah tetap masih utuh kiai mah tetap paling ge rada isin-isin setik doang tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji ku goblok jadi aing dicarekan bes anu nyareka ya aing mah teu nyarekan Gusti Allah nyarekan sia awas sia je parang sana aya DPR Golkar di ngaji mundur ku ari setengah ngaji lah teu hayang ge aing ngaji Allah teangan ku sia pengajian di nu sajen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia kayak sada ku aing disogok cenah ki uji ayo aing sogok ku sia saulah leutik jadi dikamarakeun bikeun ku aing kaki Fudoli kaji Pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teu hayang aing mah leutik mah teu hayang gede atuh hayang aing sarua jak daun ya sugihan aing jeung DPR Golkar mah deui parang sana sugihan aing mah sugih sia teh hayang dibere ku sia aing mah teu hayang aing dunia sih nu Allah paling sia ku aing aduh Gusti Allah teh ya orang keur ngalalempeng awak maksudna lain atuh mah anu kitu-kitu maksudnya supayanya orang-orang cicing di dinya teh orenganan keur lelecehan ulah dikira kuarieu aya DPR santri di Tangerang ada nyantri rada ngomong ka kula kiai orang bener sakumaha nu diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong ji atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia emang kau nanya tahu cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah cekeun teh ajung ke tahun hareup kumaha nyalon deui endeuh tolong goblok teh jelema aduh ngomongnya gitu bener nama geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala
Allahu akbar. Jangan kayak ngomong tuh bener cenah gulai aduh cenah anak kok cenah di paraban ku duit kos kitu. Geus boga rasaan cenah ge. Untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu. Aju kiai anu daek tah di paraban kos kitu. Eta mah kiai pamustungan kos kitu. Pamustungan teh mah kiai. Gusti. Lalu ngomong lah sakira teh mah butuh. Butuh sih butuh. Kok maju naik ke panggung ngedeleukeun ilmu sia raragagan ujianna. Boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu. Sebab Bal'am bejakeun faqqa susil qasas. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. May yahdillahu sahajal manuku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah untung fahuwal muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah. Insyaallah. Al-qaulu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal. Horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah. Cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah ngaranna abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu mantap kanjeng Nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyira wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah geus atuh ku hari Kangjeng Rasul geus aya dilanjutkeun ku para sahabat. Mendak Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pangbagusna qurun adalah qurun kaula lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat kurun tabiin sumayalunahum datang ke atsbat tabiin ta kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat
Kangjeng 13 tahun. Kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun. Tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun. Dilanjut ku para tabi'in 100 tahun. Sanggeusna dilanjut ku tabi'in summa yalunahum atsbat tabi'in. Eta pang bagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in. Urang mah kuari jowe Kiai Fudoli. Geus teu kahitung ka hadis eta geus teu kahitung. Ya Allah. Geus masa-masa kos kieu urang. Tapi tetep bae. Jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana. Zaman saha si hirup? Zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina? Bakal dijelas. Zaman saha si hirup? SBY. Saha kiaina? Nah, nanyana. Zaman saha si hirup? Terkecil di dunia. Terkurus Jokowi. Sakit ayeuna eta nu bakal ditanya. Ya Allah ya Rabbi. Allah teh sambarangan mayahdillahu sulama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasya. Hayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah teh nanya jeung nyedekkeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggeus kiai nyampaikan bahwa pangeran Allah, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah, diberi mukjizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat urang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum. Kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in. Kuari, heuy, Fudoli, sampaikeun. Ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun, sibuk amat dakwah. Hasil dakwah beli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Tuh. Aduh cenah tuh salah. Ya lain salah-salah deui tah belah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kieu, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah. Teh kiai teu ngaji nu kos karena itu kan. Katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon apa kieu. Lain eta tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia. Nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari. Jualan jengkol bisa sia meuli pondok. Bisa jeung majelis ya. Jitu teh kudu dakwah tah mah. Ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi tahajud kuring teu. Sial tah mah. Saha emang nu dakwahna Haji Pendek teh paingan. Paingan atuh di dakwahan ku jana moal balaler jelema teh. Baru-baru ngaba bener batur bukunya lagi mengkol malu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, dek ka Jogja ieu ka Rangkas Bitung. Ka pagi jeung JB. Kok JB aya di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas.
ya Allah aing salah tak eta jelema deka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas mal beres kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho acak-acakan atuh lamun teu nyaho cara kuari nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka torekat teh dek nungtun ka Allah kunaon atuh nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia maning dirante teh jelema kos kitu rante asupkeun ka sumur parem cor ulah kena udang deui ji torekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah ieu mah lain torekat teh kudu make mahar ya torekat bau hubungan jeung mahar atuh torekat bagus kudu lepas dina kos kitu murid datang teh jungjang jingjing marah pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk haseul mah mawa tah geus lain deui acara tah ini acara goblok tah kos kitu mah naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah salah tarekat mah lepas teh teh sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun urusanana urang jeung Allah ngan kage kanyahoan pan ye salaki hiji bangun puasa bae puasa nu ngora tah naon bingung kage bingung cara nu kolot teh nomor kadua koti peutingna hudang bae cakena teh dideuleukeun aju bangonna ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageur biasa narekat mah kitu bageur jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung anakot aju bangonna barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadeukeun jual aya keneh kongkorong ngadeukeun barang norekat jadi kos kieu ye salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat batal toko jeung sia tah ka anak tah ieu jeung sia aya abah geus abah mandek ka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 teu lain tarekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna citu susah setik mesti salah siga ade mendak kuari guru-guru tarekat teh bolot jeung kurang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai pan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa sia wae cah ali tarekat jadi kajajaden kieu tuh teu meunang ngondang ali tarekat mah geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan Syekh deuk milu hayu teu kaji teu aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul tadi dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan tah eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja gua ieu tuan Syekh hajunya na ngaku goblok gabehan kangeunahannya na di seh-sehnya na kok saja pengen di kiai-kiai oh iya pukul lain kunaon ngarasa ngeuna di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol teh eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon ku sia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh dungu aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil fa ulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah
iya jelema diberi hidayah wal muhtadi surga. Urang ye urang Islam kabeh, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi. Haji urang deh percaya kana kitab Al-Qur'an, matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu, keur didengekeun percaya. Yes, urang teh penghuni surga ieu. Penghuni surga ieu lain lalagaan mun aya nyaho penghuni surga ieu tah ieu. Emang karari penghuni surga mah darekil. Atuh engke rapi nama di surga kuari mah teu dekil kene. Emang iya. Iya mun aya penghuni surga teh ieu tah. Nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam. Cek nu di luar teh pan kitu amat sih Kiai. Ya, itu saya kebawangan penghunina mempenghuni sisi lah. Wa mayyudlil sahajalama anu Allah disasarkeun. Teu iman. Ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah. Kanjeng Nabi teh utusan Allah, Al-Qur'an teh didengung-dengungkeun, nyana nonton di TV, teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim. Eta disasarkeun ku Gusti Allah. Informasi geus aya di berbagai-bagai. Lain lalagaan, televisi geus aya, koran, majalah. HP mah geus wahara jasa geus loba jasa. Tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam, antara Nasrani jeung Islam, perkembangan di luar negeri. Nyahunjana tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah. Bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji. Ieu saya ieu seteguan, ieu Haji Soleh deukeut. Tapi teu iman. Teu iman, masyaallah karim. Disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu. Ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah. Informasi teh geus luar biasa. Melalui berbagai-bagai. Ayo. Deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek-encek. Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh. Ku ari geus teu anu tertutup informasi. Tapi teu daek iman. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Emang endek dijadikeun penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kuari mah perumahan muslim, perumahan kafir geus aya. Jadi nyana lewat ke perumahan muslim. Berarti kan eta teh geus nyaho nyana. Oh ieu perumahan muslim. Ai muslim teh percayana ka pangeran Allah. Ieu geus nyaho nyana. Di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam, komunis aya, Yahudi aya, di orang kapital aya, kapitalis. Iya tadi orang aya kabeh. Komunisme selalu mempercayakan materi. Langit, bumi terlihat berarti materi. Tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet pajar buah limus bener ya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rata. Tuh pangerannya nama komunisme. Soviet diurang komunis, baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari. Wow, palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkeun ku urang, kok bisa terjadi seperti kieu atuh? Kumaha ente nu nyicingan negarana? Ya tuh cenah ya presiden atuh aya satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa cek urang teu menang ka ditu atuh sia bae bodoh. Emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge.
iya mah betah jasa jadi jelema bodoh geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur ji ayo gua demokrasi nah iya kuari di urang teh kapitalis untung rugi lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge Tuhan tidak ada cekna sebab enggak pernah muncul Tuhan cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu eta komunis pangeran nya nama pangeran urang geus kumaha urang hirup babet hirup bae selesai komunis os kitu ya hukum cenah mah hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan aya di demokrasi ya iya kapital iya Pak untung rugi jadi jangan memakai perhitungan selama untung silakan selama rugi dan kumaha untung rugi ya urang ya di negara Indonesia teh iya teh demokrasi nah nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis tentang demokrasi kapitalis iya dipermasalahkeun di Indonesia mayoritas Islam barulah 90% turun 80% kuari 20% kafir tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian hinda amat urang sebagai bangsa Indonesia meureun Bung Karno teh ningali waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya wah walah Bung Karno teh neuleukeun ya Karim bupati sia teh ku goblok-goblok teh gubernur sia teh ku tolol-tolol teh menteri ku begitu terus ka raja-raja Bung Karno hudang emang nya teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu kuari ge ngaji aya Soekarno aya lain lalagan beneran kuari mah bah pajar lalagan Soekarno teh ngaji kuari di dieu di mana cenah kiai jeung urang mana tuh Soekarno urang ditu tuh ngaji jalan di mana tuh di deket tanggal Ambon aya ngaranna Soekarno nah Soekarno eta wasa samira si eta atulah wa mayudlin faulaika humul khasirun tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin nah ieu walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh mana ih sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik na mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyenan gereja malah nyenan kelenteng dipersiapkan deui di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pinter bahasa nage Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa
dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam. Lahum qulubul la yafqahuna biha, boga hate tapi teu percaya, teu iman, teu ngarti nya kana bener teh. Ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam. Tuh nu boga pabrik. Percayaeun ka Allah henteu, etalah ayat ieu nu berlaku. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener. Lain bodoh nyana, pinter bisa nyeun pabrik nyana di urang. Padahal ulang negeri, urang dalam negeri atuh sarua. Cina Medan, Cina Bangka, loba ngartieun nyana. Nyahoun nyana bahwa di urang teh loba Islam, di negara luar loba Islam, aya Baitullah, aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah, nyaho nyana. Tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Urang mah untung ya. Walahum ayunul la yubsiruna biha, ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neuleuh itibar, neuleuh nyana kana gunung malah menikmati kaayaan gunung, neuleuh nyana laut malah menikmati laut, neuleuh nyana hutan menikmati hutan, malah neuleuh nyana perkotaan menikmati perkotaan, neuleuh berbagai makhluk tapi menikmati, lain jadi itibar, henteu dijadikeun itibar kunyana, matana kunyana teu pernah dideuleukeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleuh gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah neuleuh nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang neuleuh laut beuh eta laut pohara amat Gusti Allah neuleuh laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan kitu. Ketika neuleuh hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa Allah saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh mau horengana mau sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeang beuh maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ka lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan gua angin beliun. Maha kawasa Allah. Deuleuh laut, hoyag laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah. Saha sih nu bisa nyeun tsunami jang moal aya mun lain Allah mah. Maha kawasa Allah nyeun tsunami. Gusti, coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Urang makan kitu. Kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah. Ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik ku sia maka panasilin. Bere influenza ka dia obat ka dia. Tah, ieu urang mah teh embung terbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah, maka retak tersebut
di apa namanya di dalam laut itu, di atas di dalam laut, di tengah-tengah laut, retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu, terjadilah tsunami. Aya tanah ngeratakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal di babari beja. Jangan ngomong ngaco bae ge jangan teu rapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku sebab nyana ngocoprak beta jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah sambuar macam buah wahara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae haju teh aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan-ramuan inum ku sia tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jalan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kekuasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana. Teu daekeun neuleuh kana kekuasaan Allah Subhanahu. Jereukeun urang teh. Kanjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kanjeng Nabi ningali langit, betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah, maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi, maha kawasa Allah. Nyeun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana, lempengan-lempenganana, maha kawasa Allah. Nyeun gunung, maha kawasa Allah. Nyeun laut, maha kawasa Allah. Kanjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon. Sieun teh ngan hiji bae ka Allah. Bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang. Sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak, da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui. Lah cak Kanjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate. Bulu aya eueuh deui moal aya di hate. Laut aya eueuh deui moal aya di hate. Bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate. Langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate. Jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate. Nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan ditusan aing nu ngaran Jibril. Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tapakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang. Jibril datang maneh ka ditu. Didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi, sok gerage lah ulah aya nanaon di jero hate teh, ulah aya apan saan, ulah aya naon deuk kijang bae. Budak kagedean teh mah goblok tolong. Kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing. Anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah. Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui. Eta tolong eta mah goblok teh mah lain ngadeuketan ka Allah ngajauhan mohon ya. Ieu mah tapakur teh tolol kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Ulaya nanaon di jero hate turutan Kanjeng Nabi. Langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya. Bumi kitu keneh, mobil kitu keneh. Rugi amat atuh. Urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh. Mobil nu tadina eueuh haju aya kuari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui. Atawa rusak atawa urang maot ditinggalkeun kumaha keungkeun di jero hate sih rugi amat sih. Dah komo awewe mah
nyangket di jero hate, masya Allah rugi. Nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawin jeung nu hideung. Bebas engkeuna. Bebas. Sia kakalayangan bae emang kumaha gitu emang teu boga pamajikan boga. Kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun. Ngangguran itu aing jeung teu pati ku batur. Ngangguran pendek aya di nyana hideung aya di nyana jobed aya di nyana. Aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus. Kan aing bebas ninggalkeun anak. Tolol teh budak. Aduh, udah bayang atuh ya ninggalkeun terus Nafsu kere bae. Ninggalkeun aku nafsu ngahijin aku nafsu mal beres. Ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah. Sakumaha Kangjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu iya mah bangsana. Lamun geus itu hayu coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hate. Hiji be Allah. Cak Allah. Khadir. Sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing. Encan maot sama ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh, nu keur aya di jero imah, sorangan di kamar. Nyana ku ari keur tadarus. Datang si Hidir. Datang nyan. Datang adi di jero bae. Assalamualaikum. Salam saib. Kaget. Panto ditutup, jendela ditutup tapi aya. Bulan umpat. Tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malawau oh Khidir sasalamat. Tapi ketika urang lain ka Allah teh ngalamun aing dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha pendi. Oh keluar jangan. Aya naon Pak? Juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masya Allah. Kanjeng Nabi Hidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha Kanjeng Nabi Hidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya. Kenal gak sama itu tadi? Yang mana yang tadi salaman? Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Orang enggak itu Hidir. Jadi dia nggak mau hidir sasalaman ya banget. Balik deh ini sakit ngan sasalaman doang. Mentak sih ada besi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya ke sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Hidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Hidir tah. Aing mah lain Hidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Pajar babaturanana berarti mantak nyana geus diangkat panglima.